Jadi unggulna kebun kopi kopi nu di lemur urang jalanan nu beureum hungkul teu jeung nu hejona tuh nya. Kenaon Bi? Beureum euy. Kopi. Ya nu beureumna eta teh nya. Ieu mah artis net ieu mah. Artis net. Yo om ieu mah. Artis net. Bedol atuh bedol sing tarik. Nggak kopi mah? Mohon Jang. Curi atuh. Mari ka dia atuh dadah atuh. Kopi kapanena setahun sekali. Nyata dina bulan April nepi ka bulan Juli. Tadina 4 bulan eta pasti we panen raya. Nyata panen kopi di lemur urang. Nu di alanan beureum hungkul. Anu hejona diantep. Tah ngadaguan anu hejo beureum nyata kudu diantep nepikeun ka 2 minggu atawa 10 poe lah. Lumayan memang sakil senangnya setik deh gitu. Nah, jadinya kopi di lemur urang nu di alanan teh nu beureum nangkul teh jeung nu jona gitu. Jadi halus lah pokoknya mah kopi mekar wangi mantap. Lain. Siram geus jam 12 mah leuleus euy puasa mah duh. Yang teu gepor kieu loh. Gara-gara corona aing ngambu kopi jadi murah ah. Corona. Gara-gara pandemi ayeuna anu keur ngawabah. Harga kopi pipilueun turun. Tina harga normalna biasana 10.000, ayeuna turun drastis kana 6.000. Tapi mudah-mudahan usum penyakit dia singgera buru-buru cager deui normal deui ngarah kopi. Harga kopi jeung sayuran normal deui nya. Amin ya robbal alamin. Yo, beres ngalah kopina. Atur nuhun kana tos nontonnya. Ulah poho like, comment, jeung subscribe. Pokona mah salam Sunda hayu. Lamun resep kana video ieu ulah hilapnya bantuan subscribe. Urang can boga play button, meh boga play buttonnya bantuan subscribe ingat. Hayu ah.